bade ngaduhikeun hiji warga nyaeta ngeunaan KDRT nu dialaman ku Ibu MS nu yuswana 25 tahun di Kota Bandung. Abdi tos terhubung sareng Ayu Darmawulan anu tos saya di rumah korban. Kanggo Ayu mangga dipersilahkan. Hatur nuhun Triana wilujeng siang sareng abdi Ayu Darmawulan anu tos aya di lokasi rumah korban. Iraha pertama kali cara dianjeun teh ngalakukan KDRT. Pamit salah mah atas lami pisan sakitaran 3 bulan kapengker. Naon alasanna nu dilakukan ku cara oge teh sehingga ngalakukan KDRT eta? Cara ge abdi ambek pas abdi teu narima sabab anjeunna masih atas bulan sakeuti anak abdi hiji anjeunna damel sabulan penuh gajian ngan 300.000. Saha anjeun teu ngalaporkeun ieu ka hukum? Teu wani sabab kuring teh mempertahankan rumah tangga kuring. Hatur nuhun kana informasina. Kang Abdi Ayu Darmawulan pamit undur diri. Balik deui ka studio sareng Triana Hulih. Hatur nuhun Ayu Darmawulan kanggo wawancara ka korban. Ituna ayeuna abdi Triana pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.